Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa didoret. Mending hirup nggak petek we ulang-ulang betul beri dahar mah hayang ieu teh lupa mananya euy maraban hayam kujukut kuhuut maraban embe kujukut maraban meri tutut maraban pamajikanku hitut lagu tasa salah neng maraban pamajikanku hitut paingan atau pamajikan aing pae di paraban hitut udah beres euy maraban hayam teh dan bagian nyangu euy aduh aing sendal kalah pegati bongbong sendal butut dah buang lah tinggi sendal saya goblok mun alus ieu sendal mah butuh kieu dari zamana euy kita meureun sendal setan mungkin edit aing lah aduh kopi panas kene euy dudu lain mah tang anjay kuda camping aduh hirup aing mingguna kieu euy kopi aya udud aya deuh teuing aduh anjing udah lah bel hah Dulu itu tinggal sebatang aing ah datang sih cing lah ngerasakeun udur yo itu ji nah ya naon eta datang tuh nyorogot kopi jabanya kot udud aing eta teu begasan ka era atuh cek aing mah deui itu dicarikan ku aing teh soan kandel beungeut urusan ka era maneh teh nyorogot kopi kot ka sakieu deui sama sanyo meureun minumna ci enggeus atuh beak enggeus kuing jauhkeun di dieu geus kan tuh bel kendal banget mah daripada nusia tah susah banget geus lah jung ini teh init jung di dege ngabekeun udud jeung kopi dah maneh mah jung init lah jung siam heula tuh aing udud aing lah bawa kopi aing ji aing mah rewel pisan siam geus awak geus wangi bukis bersih di golep tadi aing kuramas aya nama bagian nyangan janda pirang aing pasti bojek kopi aing udud aing kalau bawa aing kalau kudu nih jauh muli di udud aduh ini siapa dia jung lah ini jung ulah di deket aja kopi jeung udud aing lah sama saruana kau si bojek jung ini lah naris aku naon beo ya suka nebis amarah ke PMS ya wah aing ge nyaosa ka dieu ge nyekot kopi jeung udud aing ka rek tas mini tas muli ududna cicing lah ulah ngadegetan sama saruana kau si bojek jung ini lah ini jung eng ruap dulu kudu cia cih nah aya naon ieu beo iya kopi aing jeung udud aing beh aku si bojek tadi cek aing ge dibawa geura aing kalah keheul geura yang nonjok mah dadana ada si bojek mah kenal beungeut udah beo teu boga ka era di mana sih eta mah ulah jung nama ini teh sama jung lah atuh aing indi teh barang ting segetik tinggi atuh tinggi darah tinggi meureun lah aing geus lapar ge euy Jon warung oh sok lagian kan euy Yo, Jon aing ka dieu teh duh. Teu kuat lapar yang dahar dengan sanguning di imah. Aya asinan, peda nih. Tahu peda dok. Aya aman, masih seger orang kerajinan tas di pasar itu. Kela, tungguan.
Aing si Joni dilapisan itu teh. Yang batasina na 5 kintal gitu. Aing teh lapar ya yang madang. Sendirilah. Duh, sorry dok. Yo. Ayolah tah. Lila namanya Jon. Aduh, aing mah hampura do ente keur loba pikiran ente teh. Aing caeng ge. Bawa poe heuh. Udang sare, dulu mersiapkeun warung teh kudu buka gitu. Yang modal genan aing teh geus arek warung geus bangkrut do aing. Tara si Gojek caeng ge. Unggal ka dieu teh ngutang. Ih aing meuli deui bahanna teh di mana geura ari teu ti jualan do. Dal tukang mah Gojek ih jiga nu eueuh salah we caeng ge. Unggal ka dieu teh hayu we. Jajan teh ngutang. Aing mah bingung teh, Dok. Dok. Ih, ya mah. Dengerin we. Naon Jon? Mana tuh? Ah. Coba dengerin aing. Ampura Jon aduh maneh curhatna meni panjang aing pata geus tunduh ya aduh. Lah, mana teh aing kalau curhat kalau ka hees maneh mah. Juga tuh balik lah. Aing gitu eta teh mencurhat ih. Teh lapar, hayang hees jelas. Segala karasa. Aduh, mantapna ieu. Kopi geus meunang, udud geus aya. Duh, ieu tapi angger lapar euy ieu mah. Duh, dunangan dengan kajo ka mana ieu. Ieu geus meuli dengan sangu euy. Tinggal diasakan, tinggal balik dah. Aduh, aya si Bojek eta di dinya euy. Api-api teh ka dieu we. Hei, Dok, woi. Aduh, Dok. Si mana ada ieu? Si mana? Biasa ya di warung. Di warung meuli naon maneh? Loba santatanya atuh aing natas di warung we kana tuh. Ya, di warung meuli naon, Dok? Ieu pasti dengan sangu aing we. Dengan sangu naon atuh? Lah loba santatanya aing Ya, balik pada yeuh. hiru dan tanah kresek Mana? tah. Dok, situ tuh. Aing gagal atuh aing pandang kumaha ieu. Budak jauh nih. Angan geus karasa ieu. Madang we jeung uyah ka ieu mah. Aing mah udah gitu tapi aing geus teu kuat ieu mah lapar euy. Da si Bojek mah heueuh teu boga san ka era. Bongbong kandel beungeut. Si Bojek mah aya naon atuh lompatan si budak leutik aing mah. Cih, lai. Cing. Ampura lai aing teh kadeuleu aduh aing mah. Ampura lai. Naon atuh meni lompatan aing mah? Dudak bagong. Anjing tah atau juri? Biasa ya lai, hirup keripuk. Manggih dengan kejoning biasa dulu tah. Lumayan we. Ikan. Oh, tadi teh si beliau jadi nyarekan gerak ka aing mah karek datang gara-gara non tadi teh kopina jeung uduna dibawa cenah ku Mang Bojek. Jadi nyarekan teh ka aing gerak aneh aing mah. Mang Bojek dah heueuh sakitu nama. Kieu lai. Aing teh tadi teh keur ulang-ulang heuh di imah teh. Ripu tunduh hayang ngopi aing teh. Aing teh leuleumpangan we neangan batur dah heueuh. Manggih si Beo untungna teh keur ngopi. Meurendap kopina ge pinuh keneh sakieu tah. Ududa aya di tinggal 2 batang heuh. Aing teh gek diuk. Cek kopi suruput kopi, cek udud, ceker-ceker ku aing teh heueuh kana udud teh. Sepuh. Aduh, cek aing ngeunahna eta udud. Da kumaha teh da aing lai eta mah teh rezeki ning lai duh. Dah boga balad kawas Mang Bojek mah sudah mantap era. Bisa tuh yuk, milu jeung urang yang ngopi jeung udud mah ka warung ge. Dibayar ku urang tenang. Duh, aing bingung nah, ieu warung arek bangkrut deui euy. Jon, oi. Duh, ini teh ngarejat aing. Aing ngejat aing jadi jantungan. Bojek, bayar utang mana yuk? Warung aing bangkrut, Ban. Atuh Jon, meni riweuh pisan aing mah. Mending kan nyulah kopi kahe tuh heula. Atuh lagi hutang 5 juta Jon, meni sok riweuh-riweuh teuing. Santai bro, santai. Nah, itu bogasan ka era, geraina teh ngutang, kamari geus ngutang. Kamari-kamarina ngutang deui, bulan lalu ngutang, tahun kamari ngutang. Ngut bayar ya, warung aing bangkrut kumaneh. Ih, sia Jon, ieu mah pangeuheun kopinya. Ih, ieu lai aing nitip heula ieu, lai nitip heula. Dengan keju lai. Dengan keju nitip heula ya aing. Ieu Jon. Buat Bayar hutang mah
kumaha aing Jon. Aing nyerahkeun pokoknya makasih ya soalnya Bener, ya, oh. cek susahnya aing Bener kenal. loh. Heeh, Bayar teh. Bayar nih, Lai. Buat bayar nih, Lai. Aing teh nyawa naon, Jon? Buat jaminan. Nah, embung buka baju gerak dempo. Ayo duit tenggerak, celana buka. Buat bayar ya, mana jaminan anggot. Bayar buka gerak buka. Cuma jadi aing kudu mayar. Tah iya lumayan heuh. Menang sabaraha ieu maneh balik baju. 500.000 tajung asalna teh. Tah Ji. Tah, Belum tiris. Teu pemasukan aing arek nagihan ya anu can balayar ke warung. Lapar euy. Si Beo kan. Nyimpangnya lah. Beo. Yo. Duh anjir, aing poe ayeuna yo. Geus kakarage meuli deungeun sangu heuh aing. Geus dipegat ku si Bojek ditutu aduh dicopot dengan sangu aing beri can madang aing ripu aduh. Teu boga ka era si Bojek mah euy. Si Bojek. Cih kapan heuh tadi ge aing nya aing keur ngopi ho. Jeung udud deui di dieu. Eta si Bojek datang tuluy. Eta aing teh nginum kopi jeung nyokot udud aing cik aing ge. Beri dibawa indit dan aing kalau kayak nunggu eta kana bijina tuh. Udah ceng ya, urusan ka era sih Kana kamu. banget nasi kana banget udah. Bang kumaha eta kitu-kitu teh. Yo, ieu Ai siap kunaon lah. Tiris, Dok. Usum tiris teh di baju aing lah. Yo, Dok. Aing ditumbalkeun anjir ku si Bojek ka si Joni pada can mayar hutang. Baju aing kalah jadi jaminan geura. Aing kalah kudu bubuli kieu jabat tiris. Tuh. Itu baru dak kenalin naon aing ngumpul di dinya. Ah, ieu mah balik aing. Lompat ieu mah euy. Oh, si Bojeknya meresah karena warga eta. Eta mah eueuh aing. Boga ka era kitu. Baju ya. Tuh si Bojek tuh. Mana? Tuh. Udah. Kumayu. Si Bojek tuh. Wah, aing dengeran. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong.